Cek Ridwan Septia di SPD. Jadi ketinggal kairing Ibu Ramana. Mungkin pulau warga besar. Pihak pengantin pameket. Alet ke keingapan dale kenal tentang pinan. Sejak ngiring jajak karena kebahagiaan. Anu jadi putra kader. Magadir. Ridwan Septia di SPD. Wiu. Kalau Sumpi, maka teras baik ke Payun, teras baik Pak, kirang panitia. Suasana seserahan ya guys. Bawa tanggayan ya. Batu. Hai juga asik. Mandat tuh. Nggak sepino ya. Wakil waktu sekedap satu acana ditampi kasumpingan numutkeun ada sesi upacara adat. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampurasun. Gemiran nyangan jagat raya alam esdukul enda parangan kabingana dua insan anu parangtos resmi ngahiji ngajatuh rami ungkap mah keluarga sadaya. Ayo urang papat kusadayana kalayan urang bagiakeun kupidangan upacara Sunda garapan tanggar seni sekar mewah upacara adat Sunda yo kawitan.
Paduan kasumpiranana Raja anu sakit aturan kasadayana wilujeng zombie. Ieu tukang kenang geus nyiksa ka kolot teh baku, ieu cangkeng asa potong. Aduh, barudak. Alhamdulillah mama dina enjing ieu ngaraos wajah. Bingah anu taya papadang. Wireh, alhamdulillah dikersakeun ku Allah Subhanahu wa taala. Tiasa patepang sareng sadayana wargi-wargi di tempat. Anu diantos ku urang teh alhamdulillah parantos sumpi. Beningan saha teh eta. Ieu anu kasep dedeg sampe rupahan. Goreng-goreng anu jenengan Cep Ridwan Septia di SPD. Babaturan aki nama. Babaturan aki Itu. Aduh, malih anjeunna teh sumpingna teh teu nyalira barudak kasumping. Kairing ku anu janten Ibu Ramakna. Kersana Bapak Agus SPD kali Ibu Unah SPD. Araya. Oke kula warga sadaya anu sakitu ngalut keinga banda. Wilujeng sumping kasep. Wilujeng tepang kasadayana. Ya. Alhamdulillah kasep. Kula hidup parantos resmi ngajatuh krami dinten kamarinya. Parantos di Istrenan di Masjid Agung Dharma Raja. Tabu salapan telepat pada. Sareng kunincu anu gelisna kawanti-wanti anu jenengan Neng Nina Merliana SPD. Ieu teh putri kadehes kersana Bapak Alham Rahmidi kali Ibu Jujur Juari. Aya Bapak Hajat. Oh, Bapak Hajat ya. Alhamdulillah. Kasep baris nyandingkeun anu geus bagjanya tina ieu. Alhamdulillah. Mugi jodoh hidup aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi hidup duaan dina ngambah bahtera rumah tangga sing mulus rahayu sing berkah salamet sing panjang yuswana sing ageng jodohna sing ageng rizkina Bapak Hajat Ibu Hajat Bapak Besan Ibu Besan sadayan sing ageng nyawer. Percantennya kagula warga pengantin pemeget masjid keluarga besar PGRI sami di pengantin istri oke. Anu barudak mama jadi emut ka Bapak Hajat sareng Ibu Hajat. Aya kagegelannya
kanggo bapak hajat ibu hajat urang ketangan heula sakadap. Aduh, bapak hajat ibu hajat nama aya kagegelan kanggo salira bapak hajat pantun ti mamanya. Papan randu dibelah 3 di Bang Sulandai. Papan randu dibelah 3 dipahat-pahat jadilah peti. Aduh, rasa rindu tiada terhingga sama bapak hajat yang baik hati. Bapak hajat bagus, bapak hajat baik hati, pasti godok lubeuleuh. Ieu karuhun alhamdulillah. Aduh hatur nuhun. Eyang pamengkeun. Aduh. Aya kene kanggo ibu hajat. Aya ibu hajat anu bageus. Bapak hajat oge gacan kanggo. Beca kayu dari puncak derajat. Apa teh puncak derajat? Lebih wa. Lebih di Garut ya. Nah, bisa di Garut. Beca kayu di puncak derajat. I love you, ibu hajat. Kapayo. Bapak Ibu hatur nuhunnya. Aduh hapunten Pak Hajat, paingan memasak geus. Si Abu Bapak Hajat. Kudu ditelepon si Abu Si Abu tinggal kurang telepon heula sakadap. Payuneun Bapak besan sareng Ibu besan. Ibu besan. Pada nembangan Bapak. Iya Bapak besan Ibu besan teh nya wah. Masih anom kene. Tukang hakna bener ieu mah nya. Pada nelpon kasih Ambu.
mana wiwe keluar ti bapak besan anu bereumna sareng anu biruna itu Naon besan cenah ti keluarga besar panganten pamegres aya cenah ya kurang telepon baru dah 7, 8, 9 dari bapak besan kalau tidak ada biar buat beli mobil sedan. Aduh, mahal ya. Alah, iya baraka adanya. aya bang aya cenah abang Ayah baru dah di bapak besan tuh. Kalau tidak ada biar buat beli mobil sedan. aya tuh bang 7, 8, 9 dari ibu besan kalau tidak dapat biar buat beli mobil sedan. Aduh rohon aduh aya mama geus aya mama Halo saya. aduh iya saku rebek iya suanbeng sate ayo teh Masuk. Ih, ieu teh apa geningan Reski ka Reski. alah Resti naon Reski Kanjurang. Resti Kajurang oh iya sok ngadahar naon eta meuni rebek itu Ah, nya biasa ari usum hujan mah makan bancet. oh cabang tadi Simon benernya Simon segala rupa wing kamu. ya jadi itu salah sambung ke Resti Kajurang berarti kami Jadi dengan Reski Kanjurang. kami jadi saha Hah? kami jadi saha Urang endingnya heeh Rizky Belek. gitu ya Rizky Belek ada kasih di depan kasih Eri Araraya. ayah ibu kepala ada SD Dharma Raja 1 Wah, ada kamu, ada kamu. Ini mau. pangan dan pemanggen di Paris Nyawer